Ini salah. Lis. Kenapa kan? Ini kan pacar Elis. Ini kan pacar Elis. Jadi hati orang teh. Jalo. Jadi Tapi urang geus bisa ngarasa bahwa maneh leuwih nyaah kasih eta. nyakol ke cemen taraon maksudnya. Ampun. Kumaha bu dokter ditampi teu cinta Bang Empud anu suci jeung murni ieu? Duka tukang pud kedah kumahanya janten bingung. Nya atuh kumaha tuh bu dokter? Assalamualaikum. Sampurasun wilujeng wengi. Abdi sarana rencangan ti ulin bareng bade ngajak kasadayana yuk sasarengan nonton YouTube Lemsi Official. Pamila like, share, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Neng ari nu tadi saha? Tadi Kang Pud Kang, kunaon? Sahana Neng? Kang Pud sanesa sahana Elis. Da Elis mah kasahaya bager, Kang Pud we kageeran. Misogan tang jalmi teh. Kela. Ai si Berlin ka mana? Bos, bantuan bos. Urang ti sereuleuh bos. Assalamualaikum. Kang sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh Put? Kamana wae? Kurang di Arab karek nongol geuningan. Eta lo pigawean soal Mang Dadang. Kumaha Kang sayang jeung geus degi-degi pikiran teh dah. Ya geus ayeuna mah kurang bari diuk ngobrol. Oke, urang bari diuk. Ya geus pikeula Put, pikeula. Aduh. Sila yang kemana wae, buat guing di Arab-Arab, bilang jual. Babad soal Mang Dadang da ane teh keur usum ngebon di soal Mang Dadang teh plakat. Lain. Ngomong-ngomong mawan teh syaratna. Mawa. Mana sih? Us, ieu tenang. Mane mapun. Aduh, ngarok heula pun ya. Sing dah. Dah atur mohon pun. Yo, ayo. Ayah hiji lembur, ngaran teh Pasir Angker. Pasir Angker di mana eta Kang? Oh ya, ayeuna mah ku akan digareuna katana. Tanya, walkeun. Tah, ieu imahna di jero leuweung, imahna ku hiji-hijina. Ngaranna teh Mbah Sugi. Mbah Sugi. Pokokna mah di dinya geus eueuh deui imah di leuweung eta ngaranna Mbah Sugi. Ngan kade omat di jalanna sok loba beja gitu. Nya ngaranna ge di leuweung lah, Put. Cing hati-hati we. Wah, bae lah nek kumaha ge geus nekan we nama. Tah kade omat. Tong beja kana saha, Put. Siap. Oke, siap. Mau saya. Yang hasil we geus kade nyamannya. Yang geus satu walila itu duh. Asan dari awak kieu. Macul wae. Cik lah, sing gergera rehat. Sing iyalah, sing lancar urusanna lah. Ayo cok nam. Atuh. Nuhun aya na, saranna. Sok mangga nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ari si kehet kata manusia lomba teh kata di deule sia mah sugan teh gablek panon sia teh kehet. Punten terang gubina Basugi teh. Oh, Basugi. Mun Pali ditu. oh pali ditu Ya, mohon. tur nuhun nya. Ayo, Mangga. Be. Oi. Si Jana dia eta rek melet awewe sia. Oh, pasti hari-hari kadinya mah. Iya, nama teu laku meureun. Di pelet. Iya gitu mah ada asal hiji kita di dia mah ieu lagi. Asup jang. Oh, banyak. Tadi asup jam. Punten, Bah. Mana cari? Ah, Bah, ning apa orang ka di luar? Abah teh ya atuh. Puguhan we di hareup CCTV ku abah dipasang. Aduh, sugan teh. Oh. Abah ge apa maksud tujuan ujang datang ka dieu? Aduh, bener sakti si Abah. Bisa nyaho gitu. Bubuhan we sisa yang nge-WA ka abah. Maneh harek ka dieu? Iya, aing teh jelema pinter apa tukang bodoh. Sahyan terbalik di merpeta teh tukang bengkong ieu mah siga lain, Bah. Ieu nek nanya, nya saku angker-angker teuing jalan ka Abah teh nyekot loba gangguan panas poe oge. Ngahajak ku abah di belakang. Emang ujang diganggu di belah mana? Bah, katang kalian nu bingkeng tanggal kalapat. Oh, si Barkowi, kela. Ku abah urang teh. Datangkeun ka dieu. Ke, nu ieu lain. Mana, Bah? Barkowi, kunaon maneh ngaganggu ketemu abah? Bah, urang teh keur bete. Eta itu nicak punduk. Aipek teh jelema ieu. Nya geus kuing diganggu, Bah. Kalamput eta imun abah. Ningkasih. Tong sieun pun eta mah imun abah. Aduh, lain sieun, Bah. Urang mah gila linu. Eta pocong teh kos gori gitu. Duh. Ya, Bah, bangsanya tos nyarita meureun ka Abah maksud abdi ka dieu. Tos jang, sahyan geus nyarita ka abah. Abah ge geus nyiapkeun amalan jeung puja. Kayak balik. Ieu. Amalan aja. Aduh, ya syukur atuh, Bah, ari tos aya mah ieu anu diharap-harapkeun ku abdi teh. Omah tong disalahgunakeun eta amalan ku abah. Ya, muhun, Bah. Ya kumaha cara pakena, Bah? Eta 3 poe sakali sanggeus dahar amalkeun ku maneh. Insyaallah berkah. Tah geus ngawadang ge amalkeun ku maneh sakali. Ngarah gancang manjurna. Hari ieu jajal kan dahar. Hari itu malam pinter lainnya apa tukang catering gitu. Duh, ieu hatur nuhun pisan, Bah, nya ku abdi tangpi ayeuna. Lain, Bah, ya ditelak-telak teh asa aralus kieu batu teh, ya Abah teh icalan. Apa koleksi, Bah? Abah icalan di simpang. Oh. Di situ beuleun kedang mangkal jang. Lumayan lah jang sampingan. Ya heeh, Bah, daripada itu mah ayo yeuh, namina mah teh naon, Bah, euy? Eta teh red brown ngaranna teh jang. Don. Sapacitan. Rupa-rupa berarti tipeuna ieu teh nya, Bah. Mohon jang. Khasiatna ge beten-beten ieu teh. Sapertosna lamun Abah teh aya di dieu, aya we anu meser bade ka mana tah, Bah? Dongkapna.
Abah buka lapak di simpang situ buleut osok hideut jalan tengah oge aya. Abah boga 3 cabang. Oh, 3 cabang. Ari bukana eta tamu barang Abah. Tah amun lapak nu di simpang mah buka di jam 8 isuk sampai jam 8 peuting. Oh, gitu bah. Ya mungkin atulah upami aya rencangan abdi anu perlu batu, mungkin ku abdi tunjukkeun ka Abah. Upami aya mah nomor HP aya teu nu Abah. Tah ieu jang nomor HP mah. Nyantos atuh bah moalami abdi teh soal perjalanan teh jauh, bisi kabur wengi. Nyabanya pamit. Ayo, Lain eta si Barkowi ngaganggu dieu mah Abah. moal. Sebut ka yang ngaran Abah. Nya, aturun bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, no, cepati orang diri. Ya. Nah, ayo orang ngajaran. Reka hebarkan di mana, Dak? Di Japri udah. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Berkena. Japri, Japri. Jangan talak diri. Alhamdulillah ya tempat seetik-seetiknya rada katata. Jagaan ya. Siap. Iya, ngadengnya masuk dipakai tebaran nar ya. Heeh, ngadenge mau urang ge. Jagaan ya nama. Baru dake pada tangan arulin tingali. Dan we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palura. Apa lah? Si mana? Oh, si kecamatan. Oh, iya. Nuju naon barudak? Nuju iya ya Palura ya, nuju ngadambel kaendahan kanggo lembur. Ya saya tuh barudak. Sok lah. Barurah mah ngadukung pisan ka pergerakan budak ngora. Nu penting mah positif. Tuh komo barudaknya bertahan gening. Ari di endah-endah kieu mah. Nanti satu Palura heula ti payun. Yang mungkin ku Palura diusahakeun lah supaya ieu janten wisata kaalitan. Insya Allah pami aya anggaran mungkin dietakeun deui lah ka barudak gitu. Oh mohon. Oh mohon. Ayo mangga. Assalamualaikum. Salam. Tah, belum bisa aya kecap di Palurah mah. Sugan we heuh, ieu jadi. Ayeuna mah kumpulkeun budak ngorana. Siap, Bang. Kalau musik demo, Hayu, itu gitu gue. kiraha Kayak sukan lah. sukan. Insyaallah lah. Kayaknya. Assalamualaikum. Alam, Win. Mang. Lem. Kumaha pergerakan teh ya? Banyak kieu, acara ricing. Lumayan sakieu ge euy. Saya kacirina lah Ya, gitu. oh, tuh budak ngera na tanaga. Tadi amang na yang cai ge ningali barudak loba nu arulin ka dieu. Oh. Bener. Baretah da nama genah kan tiis tuh. Oh, daripada- api. Daripada para kata bener. Oh. Pakai arulin makan ngenaheun. Aya gitu positifna. Barudak arulin itu. Sorry lempar. Yes, eta. Aya dulur hayangeun di ditu. Nah, bang, pengen timbah dia gitu. Itu gampang pangneankeun ku amang loba bala di dieu lah. Tuh dah amang malila nya yang cai. Cai. Heeh. Ya tuh. Kemarin kumang Arab berada di ieu. Naon? Oh, rada ditutup. Ade. Nya. Cai mah hawana ge tiis teh panas heuh. Malila amang ya. Heeh. Ya, Assalamualaikum. Mang cai gedean ya. Heeh. Oke. Jangan ngusep ya. Alhamdulillah. Sebuah oge euy deh. Eta pokoknya katakeun mandra. Nang di Basugi. Berat brot entog modal ngaborosot
dibacakeun saenggeus dahar bari gutak ditek bujur 3 kali. Nah kieu ieu teh mandra apa terucingan aya teu ka harti kieu. Ya geus lah ajaran. Brat bret brot and tog modal ngaborosot. Iya. Ya baiklah. Sugana ya bener. Banyak. Capek. Dan ninggalin ate nu bangkok lu hiji. Henteu. Ha. Maneh kunaon ieu hulu buka bencenur kitu? Di wonggoy Empud, si Empud bawanianan ka adi dewek ngagebugan. Di mana enak si Empudna? Aya saksi wah maneh pas digebugan. Jeung si Edwin, yang geus dagoan ayeuna ku adi dagdag ayeuna keneh ka si Empud. Win, lu mobil ambulan amang nganggur wae euy. Tas narik si Empud teh teu narik ayeuna teh. Halus atuh mang, berarti lembutnya sarehat. Oh, kitunya Eta Kang. ukur eta nu Oh, dipen pokoknya naik garering wae orang lembur masih maef aduh ampun si sabar we maef tenang wae kayak mangihan geuring mah aya waktuna tong kitu syukur eta nu dipen ku amang gitu. Berarti lembur teh lain gering nya gitu. Sing geus sehat. Barateun mah ieu ambulan mah jadi eta we naon teh pajangan tah Oh, gitu. pajangan. Oh, halus berarti nya. emergensi lah Win, kebenaran aya maneh di dia ya, Win. Naon Ruhi? Bener tadi orang si gideg di bonggolanku si Empud. Emang kunaon? Nya ayeuna orang teang we lah si Empudna. Tengeuna orang we di adi urang di bonggolan ku si Empud. gelah aya urusan anu ya jeung simput aya masalah naon Adi urang si gideg di bonggolan ku si Empud, urang tengeuna euy. oh si sabar ayeuna mah kekela kieu win geus ayeuna mah tang ngola si Empudna urang deungkeun we di dieu ayeuna ayo 666 Oke, siap. si Empudna tang geus ayeuna mah dieu kelar ruh Iya, Kang. tong gampang emosi ayeuna mah dah hirup di lembur mah salembur mah kudu silih uyunan bebarengan tong kos kieu era ngomong ka nyawan ku kadenge ku komo tetangga lembur mah komo hirup heuh di lembur ngaranna oge Nya si Kang Sayan nyapir aku tinggal tuh ayeuna adi urang si gideg keur manggeus kos kitu ayeuna si Empud ngabonggolan. Kan jadi asal kumaha ka urang. heuh kitu nama adi mana teh nya keur mah kurang karunyaeun kitu nama geus tah ayeuna mah udah lah hirup mah kudu slow Hari mana Pud? cicing sabar we Sudah hampura turuhi. Da urang ke kamar teh tergalau. Urang teh didinya teh di posisi mencintai tapi tanpa dihargai, hati urang teh rusak. Di posisi adi maneh alelewe urang. Urang kumaha atuh dari hati budak-budak kom. Awewe eueuh ditolakan wae. Urang rapuh we. Geus lah ayeuna mah tong lobating drama ciga India wae. Geus ayeuna mah urang dihampura ngan omat tong sakali-kali deui. Keur mah adi urang si gideg kos gitu ayeuna pira puting maneh ayeuna tega ngagebugan adi urang. Geus ayeuna mah ka dieu we ka dieu. Urang ngilu ajepat teh ka maneh 10 kali mah. Ulah 10, 15 we melempeng. Ye, ari ente Pud ka dieu dibere saeutik menta loba cing. Rasakeun ku maneh nya. Cing can seubeuh engke kela. Ya bara hitungan mang. Kela. Dua deui sok. Udah dia. Yang geus kurang lah kagok. Geus nya ayeuna mah omat tong sakali-kali deui ngabonggolan adi urang. tah ayeuna mah urusan geus parilek geus beres geus ayeuna mah babageran deui we babageran di salembur kitu mah Babageran. Kadenya Pud geus ayeuna mah isukan urang ngalintar dieu. Heeh, tadi itu leueur. Nya.
Hatur nuhun pisan Bu Dokter pas ngaluangkeun waktu nanya. Mohon sami-sami Kang Pud, tapi tong lami teuing nya soalna sakedap deui lebet dambel. Oh, nya tuh. Sawios. Ning asa efekna amalan yang dibasuhi teh perubahan pisan. Tapi Kang Pud kunaon make ngalamun? Nya maaf. Bade naon kitu Kang Pud ngajak abi ka dieu? Ya eta bade ngobrol lah opat panon mah Bu Dokter anu masalah kamari teh kan Bu Dokter acan ngajawab da atuh mangkud teh teu bisa sare bila sapilih si kuae ngadaguan jawaban di Bu Dokter nu kamari teh ya. Aduh kumahanya Kang Pud, abi mah acan kepikiran soal asmara, abi mah nuju masih fokus kanu dambel. Duh, karunya teuing Kang Pud. Sebenarnya mah abi teh teu tega. Ngan kumaha deui atuh. Da abi tos gaduh nu sanes. Tos aya nu mikadeudeuh nu sanes. Blem. Waalaikumsalam. Di Japri teras ka dieu we nya kin urang teras ka puskesmas bade angkat dambel. Mohon. Waalaikumsalam. Telepon di saya Bu Dokter. Telepon ti Blem ojek abi. Oh, Mohon. nyantos atuh Bu Dokter cuma engpud diterima keputusana da mangpud mah nyadar diri goreng patut ya maklum we lamun Bu Dokter alim oge Nya punten ya Kang Pud. nya sawios Bu Dokter. Blem terus nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade berangkat ya Bu Dokter? Mohon hayu Blem. Ini duaan sareng duda. Gading saya blem lah. Ayo tuh Bu Dokter. Mohon hayu. Ayo duda. Kang Pud ti payun ya. Ya mangga Bu Dokter. Dah. Oh bener nih kan. Kisugi teh lain jelema pinter. Tukang bodor. Aing belaan gugorosakan kaleuweung. Mentas walungan naon angger weh uga efekna. Tapi nah salah urang boga kahayang tapi nah pake mentakan kitu. Siga boga kayakinan wae. Duh, ayo bener dan orang pintar. Tukang catering sama tukang bengkong, ikut manjur-manjur acan, belaan belasak-belasak kalau wong nekot apa jeput. Ya perubahan, ketika ayeuna ini asaku boros-boros teuing perasaan. Meni semenangkeun awe nu kadeudeuk teh. Ampun tingan aja. Arah teu kieu di. Mandila sugaan seger. Sugaan we geus mane malah aya auraan, sugaan we barogo. Astagfirullahaladzim. Ya. Kamana gua deui? Eta masa ini mana masuk si barogo ieu. Barkowi. Ya urang Put. Ayo maneh hararewas wae. Ning manehnya kok ngaran urang? Apa lah tuh Put? Urang mah nomor sepak mana we apal urang mah. Sia marupa-rupa wae Barkowi. Karek naon ka dia? Ya Put.
Orang teh diutus ku Basugi. Diutus tah naon? Enggas. Kata amalan ulah dituluykeun. Soalnya temempan kalah mental kawak da Basugi. Jadi cangkeng tuh Basugina. Nyapaingan atuh asa biasa keneh dokter ka urang. Heeh. Da amalan-amalan Basugi mah temempan ka jama-jama anu sok teh ibadah mah. Tuh ayeuna Basugi ge di mah merongkol weh asam urat teu udang-udang. Ya put. Bu dokter mah jama daek ibadah. Temen mana hayang ka bu dokter kudu saimbang. Kudu daek ibadah mana teh put. Asya jauh-jauh kalau ka dongeng di dieu. Angkat tuh. Ih, ka mana kalau ka urip gelepak teh. Ye teu beunang, ye teu beunang. Balik sekali tuh. Tong cok geuring teh. Pun maneh mah. Tuh da sarakah yang dua-dua. Balik jeung kanu garelis deh. Boga banget goreng patut oge. Cik atuh maneh teh mikir. Nah, dulur, pantengin terus official MC. Kejadian naon deui nu bakal kalaman musim pun. Salam kaheman.